Ku bismillah dekawetan Allah anu sifat Rahman. Ieu nadom singkat pisan nasehat ka ikhwan. Hayo batur geura siap mumpung hirup ulah hilap. Lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat. Maut teu geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngatuk pintu ngadadak teh mere waktu. Hayu ngadirikeun sholat sebelum hirupna beak. Salamet ka dunya akhirat.